Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kafatil kholqi kasakabeh makhluk naon tasdikuhu ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qalbi ku hate fi kulli ma dina saban-saban perkara ulima anu dikanyaho naon majiuhu ngadatangkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi kana itu min adillatid din nyatana firang-firang dalil agama bidoruroti kalawan ilmu doruri bi anistaroka ku secara rerejengan fi ma'rifatihi dina nganyaho keunana itu majiu saha al khossu jalma anu pinter wal amu sareng jalma anu bodoh tasdikon kalawan ngabenerkeun jajiman anu pengkuh mutlakon kalawan mutlak ae sawaun tegesna eta sarua bae kana ari kabuktosan lahu eta tetep ka itu jalma naon dalilun dalil amla atawa henteu tafsilan kalawan perincian fi tafsili anu bangsa tafsili kal kutubi sapertikeun pirang-pirang kitab al arbaati anu opat itu kutub atau roti tegesna kitab Toret wal Injili waz Zaburi wal Furqani wakal anbiya'i sareng sapertikeun pirang-pirang nabi al-madkurina anu dicaritakeun kabeh fil Qur'ani dina Al-Qur'an wahum sareng ari itu anbiya eta khomsatun 5 wa isruna sareng 20 wakal malaikati sareng sapertikeun malaikat al-arbaati anu opat itu malaikat Jibrila tegesna malaikat Jibril wa Mikaila wa Israfila wa Ijroila wa ijmalan sareng kalawan ijmal fil ijmali anu bangsa ijmal kabakiatil kutubi sapertikeun sasesana pirang-pirang kitab wal anbiya'i sareng pirang-pirang nabi wal malaikati sareng malaikat wa mutaba'atihi sareng wajib turut ka Kangjeng Nabi ail iktidau tegesna turut bihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi dina pirang-pirang ucapanana Kangjeng Nabi wa af'alihi sareng dina pirang-pirang padamelanana Kangjeng Nabi wa takri rotihi sareng dina pangantepna Kangjeng Nabi malam takun salagi henteu kabuktosan naon al af'alu pirang-pirang padamelan eta jabaliyatan anu bangsa watek kal kiami sapertikeun ngadeg wal qudi sareng calik wal masi sareng lempang fa inna mangka sanyana kami eta nu maru marentah kami la ala sawab lamna kurungan bil iktidai kana turut bihi ka Kangjeng Nabi fiha dina itu anu kabeh wa malam takun sareng salagi henteu kabuktosan itu af'al eta khususiatan anu bangsa tangtu falatat tabi'u mangka ulah turut anjeun hu ka Kangjeng Nabi fima dina perkara sabata anu tetep naon ihtisosuhu tangtuna ka Kangjeng Nabi narima tangtuna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi kana itu kaibahatil jam'i sapertikeun meunang ngumpulkeun baena aksaro antara leuwih loba min arba'i haroiro ti opat pirang-pirang istri anu merdeka wa ibahatil muksi sareng meunangna cicing pil masjidi di jero masjid junuban halna bari junub wa ibahatil istiqbalil kiblati sareng meunangna nyang hareup ka kiblat wastid bariha sareng nukanganana itu kiblat hala qodo ilhajati dina tingkah nyumponan pangabutuh qala ngadauh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala kul bejakeun ku anjeun Muhammad ya ayuhan nasu hey eling-eling manusa ini sanyana kami eta Rasulullahi anu jadi utusanana Gusti Allah ilaikum ka aranjeun kabeh jami'an halna sakabehna alladzi anu lahu eta tetep milikna Gusti Allah mulkus samawati ari karajaan langit wal ardi sareng bumi la ilaha henteu aya pangeran eta maujud illa huwa angin tegesna Gusti Allah
yuhi halna ngahirupan itu Allah wa yumitu sareng ngamaotan itu Allah. Fa aminu mangka kudu iman aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusanana Gusti Allah annabi anu jadi nabi al ummi anu tara nulis tara maca alladzi anu yu'minu anu iman itu ladi billahi ka Gusti Allah wa kalimatihi sareng kana pirang-pirang kalimahna Gusti Allah wattaba'u sareng kudu turut aranjeun kabeh ka itu ladi la'allakum mudah-mudahan aranjeun kabeh eta tahtaduna menang pituduh kabeh. Aya iktadu tegesna kudu turut aranjeun kabeh bihi ka Kangjeng Nabi fi madina perkara ya'muru anu marentah Kangjeng Nabi kum ka aranjeun kabeh bihi kana itu ma wayanha sareng ngalarang Kangjeng Nabi kum ka aranjeun kabeh anhu tina itu ma likae tusibu karena supaya meneran aranjeun kabeh al haqo kana hak wasawaba tegesna bener pi mutabaatikum dina turutna aranjeun kabeh iyahu ka Kangjeng Nabi wal ummiyu sareng ari maknana ummiyu eta huwa ari itu ummi eta alladi jalma layak tubuh anu tara nulis itu ladi wa kalimatullahi sareng ari makna lapad kalimatullah eta hiya ari itu kalimatullah eta Al-Qur'anu Al-Qur'an au jami'u kutubihi atawa sakabeh pirang-pirang kitabna Allah wa yahrumu sareng haram alaihim ka itu kholqi naon takdibuhu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi pi khabarihi dina ngabejakeunana Kangjeng Nabi wa mukhalafatuhu sareng nyulayaanana ka Kangjeng Nabi pi amrihi dina marentahna Kangjeng Nabi wa nahyihi sareng dina ngalarangna Kangjeng Nabi paman mangka ari sahabae jalma eta kadzaba samang-samangsa ngabohongkeun itu manhu ka Kangjeng Nabi bi ahbarihi dina ngabejakeunana Kangjeng Nabi bahwa mangka ari itu man eta zalimun anu zalim li nafsihi pikeun dirina itu man kafirun tur anu kupur ay ghairu mukminin tegesna henteu anu iman wa huwa sareng ari itu man eta aduun anu ngamusuh lillahi taala ka Gusti Allah. Amal mukminu anapun ari jalma anu iman eta alladi jalma layad anu henteu ninggalkeun itu ladi at-tauhida kana nauhidkeun falayakunu mangka henteu kabuktosan itu ladi eta aduan anu ngamusuh Allah ka Gusti Allah. Wa in rokiba sareng lamun ngalakonan itu ladi jami adunubi kana sakabeh dosa wa amal kidbu sareng anapun ari ngabohongkeun alaihi ka Kangjeng Nabi bahwa mangka eta ari itu kidbu eta haramun haram laisa henteu aya itu kidbu eta bimukafirin ngupurkeun waman sareng ari sahabae jalma eta kholafa samang-samang sanyulayaan itu manhu ka Kangjeng Nabi fi amrihi dina parentahna Kangjeng Nabi wa nahyihi sareng laranganna Kangjeng Nabi bahwa mangka eta ari itu man eta asin jalma anu doraka ai ghairu mutniin tegesna henteu anu turut lillahi taala ka Gusti Allah taala wali rasulihi sareng ka utusanana Gusti Allah khosirun tur anu sasar ay dzallun tegesna sasar halikun tur anu ruksak wafaqo sareng muga mere taopekna ka kami ay akdaro tegesna ngawasakeun ka kami saha Allahu Gusti Allah likamali mutabaatihi karena supaya sampurna turut ka Kangjeng Nabi bidohiri kalawan dohir wal batini sareng batin warozako sareng muga ngarizkian Allah naka kami kamalat tamasuki kana sampurna na cecekelan ail iktisomi tegesna cecekelan bisunnatihi kana sunnatna Kangjeng Nabi ay bitorikotihi tegesna jalana Kangjeng Nabi waja'ala sareng muga ngajadikeun Allah naka kami mimanti jalma yuhi anu ngadohirkeun itu man yudhiru tegesna ngadohirkeun itu man ahkam syariatihi kana pirang-pirang hukum syariatna Kangjeng Nabi
Wayu jadu sarang dipanggihan finushotin dina salinan mata naon ziyadatu nambahan ba'da dalika dina sabadana lapad ahkama syariatihi wahia sarang ari itu ziyadah eta waballago sarang muga nepikeun Gusti Allah naka kami fi dunya di dunya ziaratahu kana ziarah ka Kangjeng Nabi wa fil akhirati sarang di akhirat syafaatahu kana syafaatna Kangjeng Nabi wa tawaffa sarang muga ngamaotan Gusti Allah naka kami ala millatihi bari netepan kana agama na Kangjeng Nabi al millatu ari agama wa syariatu sarang lapad syariat wa dinu sarang din eta bimaknan wahidin tetep kalawan makna anu sahiji wahasaro sarang muga ngumpulkeun Gusti Allah naka kami fi jumratihi dina golonganana Kangjeng Nabi ay jamaah tegesna ngumpulkeun Gusti Allah naka kami ma'a jamaatihi sarta golonganana Kangjeng Nabi wawalidina sareng ka ibu rama abdi sadaya wa auladana sareng ka pirang putra abdi sadaya wa ikhwanana sareng ka pirang-pirang dulur abdi sadaya wa ahbabana sareng ka pirang-pirang kakasih abdi sadaya wa yujadu sareng dipanggihan pinushotin dina salinan matan ba'da dalika dina sabada ahbabina naon ziyadatun nambahan wa walidihim lapad wa walidihim sareng ka ibu rama na itu anu kabeh wa jami'al muslimina sareng ka sakabeh jalma anu Islam kabeh al ahya pirang-pirang anu hirup wal amwati sareng pirang-pirang anu maot amin maknahu ari maknana lapad amin eta Allahumma istajib Allahumma nun Gusti Allah istajib muga ngaijabah Gusti summa ba'da ma'rifati ma wallahu a'lam bishawab.